Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga kurang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar seni sora pusaka Sunda kalayan reus midangkeun bandro banyolan dina ngobrol carita anu pinuh ku atikan jeung didikan tur dipasieun ku sempah kapiguyon ulah hilang bagikeun ieu video lajeng toel like sareng subscribe. Ngomong na hampir kacaletot, tapi nuduaan tibang ungut-ungutan. Samarukna nu calik dina ruhut teh hodam rizki nurutkeun Darwan jeung si Anam. Dupi abdi kumaha, Buya? Tah jang Anam, insyaallah bakal jeneng, bakal bunghar. Sabab solusi na geus aya di Buya. Tong hariwang an Buya nu bisa mere solusi ka jang Anam. Nu sejen moal bisa. Sabab tarik miskin na jang Anam aya dina khodamna teh geus dicekel ku Buya ye. Ceuk Buya, ngadenge kitu masih Anam teh bunga. Ngan Darwan anu rada ngahuleng. Jauh-jauh ti jebako belaan ngieum duit. Geuningan manehna teu sebutkeun rek beunghar. Janten kumaha tori abdi meureun moal beunghar nya Buya. Ujang ge ke beunghar ujang ge. Malah mah ujang bisa naik haji tahun hareup. Sing percaya ka Buya dah ulah teu percaya. Bisa naik haji ke tukah haram. Amin. Tah nya kumaha cung kanggo abdi kapastiannya nya we imah Buya yeuh. Kieu. Sok nya ene urang uji ku Buya. Tah ieu aya nog dua. Ieu nog teh nog hayam kampung. Nog ieu ku Buya geus dipuasaan salila 100 poe. Sok cekel kuduaan. Yeuh Darwan hiji. Ceuk Buya bari ngasongkeun enog ka Darwan. Ku Darwan ditarima tuluy ngasongkeun di enog nu hiji deui ka si Anam. Ku si Anam rikat ditarima sabab Buya geus salah deui ngasongkeun leungeunna. Nu dituju teh meureun leungeun tapi kalekah jegrek kana tuur. Si Anam sieun peupeus eta nogkeunna kana tuurna anu mencos. Ieu eyang nyogna teh. Eta sok ayeuna cekel kuduaan. Anancos Buya. Tah ayeuna kieu. Buya rek macakeun lafaz. Engke lamun ceuk Buya sindreuk eta nog sindreuk ku hidup duaannya. Siap sok awas Buya rek ngamimitian maca lafaz yeuh. Siapkeun leungeunna, siapkeun sindreukanana. Ceuk Buya bari luk manehna tungkul silana direkepkeun. Leungeunna ditapelkeun kana iga burung. Tuluy manehna kunyam mapatkeun jang jawokanana nu ceuk manehna lafaz. Atuh Darwan jeung si Anam beuki percaya yen Buya teh jalma anu linuhung weruh sadurung winarah. Sanggeus kurang leuwihna saparapat jam Buya ngeprokeun leungeunna. Sok sindreuk 1, 2, 3. Harita Darwan jeung si Anam nyintreuk tungtung enog nu aya dina leungeunna. Aneh palawargi sadayana. Leungeun Darwan anu badag sarta curugna anu waweg teu bisa meupeuskeun enog ku jalan disintreuk. Tapi enog nu cekel ku si Anam peupeus malah mah ancur jeung cangkang-cangkangna. Padahal leungeun si Anam leutik jauh lamun dibandingkeun jeung leungeun Darwan. Tah geuning kanyahoan geus kitu mapanya. Cing nog saha nu peupeus?
Ceuk buya main ngagak-gak seuri sabab kana ceulina geus karasa aya nu ngahiung cirining yen aya anu hasil. Anu abdi buya anu pepeus enog teh. Nyaon tah buya ari kitu? Tah, eta cirina. Tarik miskin hidup sakedeung di bakal sirna. Diganti ku raja kaya anu berat beunghar. Hidup bakal jegud. Bakal segala kahontal, hutang kabayar, pamajikan bakal boga. Malah mah bakal leuwih ti kitu teh kasep. Ceuk buya ngayakinkeun kana hatena si Anam. Atuh Darwan rada ngahuleng sabab nog nama teu peupeus. Pok haeta manehna nanya ka buya, "Atuh meureun upami kitu mah anu abdi teu peupeus. Moal beungarnya buyanya." Lain moal beunghar. Hidup mah kudunya ngahareupan ujian sakali deui. Oh, abdi mah diuji deui nya, sami mepeuskeun di enog buya. Lain. Hidup kudu mangmeulikeun udud ka buya. Oh, udud. Atuh gampil udud mah yang ngerokok naon buya teh? Buya teh hayang rokok eta geuning rokok hideung. Anu warna emas, dibungkusan geuning sabatang-sabatang. Tah buya mah karesep teh rokok nu kitu. Daek mangmeulikeun. Kersa buya, kersa. Sok atuh pangmeulikeun. Kumaha duit mah lain duit Jang Darwan, duit buya we da. Buya nyaho matak hidup duaan ka dieu teh. Hidup teh jalma balangsak teu baraga duit. Matak ku buya dek ditulunganna oge. Buya apa? Yeuh duitna yeuh. Pangmeulikeunnya saserop mah. Mangga atuh pami kitu mah buya. Ceuk Darwan mahena bunga. Sabab tadina mah semarah mir sieun dititah meuli udud make duit manehna. Mangkaning duit teu boga keur ngamplop ge meunang nginyeum ti si Anam. Song harita buya ngasongkeun duit 5 lamar ka Darwan, nitah meuli udud saselop. Tah yeuh duitna. Pulanganna mah cokot teh keun meuli bensinnya. Uluh, atuh agong panginten buya. Keun mae, buya mah hayang barokahna we ti hidup. Buya mah resep lamun rejeki kadahar ku batur teh sok gampang namahan deui lah. Sok ya pangmalikeun. Ieu ujian ti buya yeuh. Mun engke di jalan dipegat ku pocong gitu. Dipegat ku si nyai nu tongongna kohok ulah lumpat sabab eta ujian ti buya. Ceuk buya mepelingan ka Darwan, atuh Darwan teh rada ngarenyak. Ngadenge nu nyebut tongongna bolong mah sabab kasieuna pisan ku si nyai nu bolong tongongna. Tapi pikiran Darwan eta teh ujian, matak mahena ngawani-wanikeun maneh turun ti imah harek meuli udud kanu jauh keur nedunan ujian ti buya. Abdi atuh angkat heulanya buyanya. Esok hega esok. Ada hati-hati di jalan bisi dipegat ku si tongong bolong. Sabab di dieu teh loba pisan nu tongongna bolong, anu sirahna ku kunjungan, anu sirahna buntutan, loba kali bisi megat ka ujang. Ceuk buya nyingsieunan teh ditu mah keur nguji Darwan. Tapi Darwan geus teu mikiran hal eta, nu penting mahena lulus ujian di buya. Jerut Darwan turun ti imah buya, tuluy ngahirupkeun motorna rek meuli udud ka kota. Jauh ieu teh. Meuli udud teh. Nyakal toko juragan bandi geus eueuh. Lamun aya juragan bandi mah di Cohonye ge bisa meuli udud kitu mah. Ieu kudu ka kota jauh ieu. Bikin belah daya pulangan ieu. Polikeun kana bensin jeung tuduhan cai-cai acan buya teh nya aing hanaang. Ceuk Darwan rada kukulutus sabab ku buya teu cai-cai acan. Kebat lampahna Darwan ayeuna urang kocapkeun si Anam anu aya di jero imah di baturan ku buya. Biasa, ayo urang sami-sami gabatek ngadagukeun bajolan enteng. Ya, terima kasih. Tolong lihatin keprokna. Terima kasih. Hadirin sekalian yang sami rabu di tempat ini, setelah kita menunggu lumayan lama, akhirnya
tiba pada waktu yang tunggu-tunggu, yaitu penampilan grup kasidah Sinar Hutoma. Keprok, keprok, keprok. Saya minangka jenderal hansip di kampung Gunung Gede begini, sanes papadon sama hadirin sekalian supaya menjaga protokol kesehatan tertib selama lumangsungnya ini acara, sanes, supaya hiburan ini menjadi kesan di antara kita semua, sanes. Baiklah, kita sambut grup kasidah Sinar Hutoma. Aduh, Gusti, ya Robi, Allahu Akbar. Naon cenah teh? Ongkoh kosidahan. Tapi dangdanan sing boneka. Eta nu nyawer Gusti, ngalalabara duit. Mun mikeun ka anak pamajikan daripada disawerakeun kitu mah. Awas ya, orkes mah ngenakeun nyemut di babet sia. Rasakeun, sia, beunang. Sia, rasakeun orkes naon nu kieu patut atuh kunaon? Ari akang betreueuh sorangan eta teh. Ayeuna mah si Darwan geus ini jauh. Meuli udud ka kota kurang leuwih bolak-balik 2 jam tepi ka dieu teh jangnya. Ayeuna kieu ujang bener-bener hayang beunghar. Nuhun buya, abdi mah geus teu kuat. Kuhinaan batul, kuledekan batul. Kulancuk ge abdi mah loba je cacambah, loba je ledek. Jalancuk abdi mah beunghar, abdi mah miskin. Abdi mah hoyong beunghar, hoyong ngaleuwihan lancuk-lancuk abdi. Cek si Anam geringan boga kakeuheul boga unek-unek dina jero hatena. Teu nanaon, gampang ku buya bakal dibantuan. Tapi kieu aya syarat nu utama. Cing daek teh ya. Naon teh uya syaratna? Kudu luas, kudu wani jeung tegaan. Oke, itu nya. Teu naon nya, sok abdi asa beunghar abdi mah. Keun kitu mah. Hidup bakal dideuheuskeun ka Ratu Siluman nu ngageugeum di rawa getih. Eta rawa getih aya hanapeun tangkal kiara tukangeun imah eyang. Tapi bener ya hidup ya, ulah ngorembara deui hate Anam ya. Moal, geus siap. Abdi mah buya pokoknya naon wae pasyaratanana. Naon wae tata carana ku abdi bakal dilakukeun. Naon wae pantanganana ku abdi moal dilakukeun. Anu penting abdi beunghar wae buya abdi mah. Cek si Anam sumangat pisan. Heug aing geus kitu mah. Hadiekeun leungeun. Cekel leungeun buya. Cek buya bari ngasongkeun leungeun ka si Anam ngajak sasalaman. Atuh gap ku si Anam harta ditampanan. Tuluy buya maca jang jawokanana. Dadak sakala si Anam pikiranana robah. Si Anam asa teu inget kana nanaon, nu inget iwati harta jeung harta. Teu inget yen manehna rek disasarkeun ku buya pasir betri. Hayu, sok hayu turun, anter. Anter buya, hayu. Sok turun jalan je dah. Sok ujang je heula. Cek buya bari nyurungkeun awak si Anam atuh jerut si Anam turun ngaliwatan lawang dapur. Buya nuturkeun sukuna rada ngadaregdeg. Maklum geus kolot. Gap manehna nyekel tak-tak si Anam. Sok ujang lempang teh heula. Tungtun buya tuh. Bisi labuh ke buya. Ujang we teh heula keun buya ditukah. Cek buya bari nyekelan kana siku na si Anam. Beraduan namiang ningalkeun imah muru kana hanapeun kiara. Si Anam ngagarentes dina jero hatena. Nah, iteh kasepuhan teh ongkoh kasepuhan. Pelumpang mun manot ieu. Salengkah aing mun 7 lengkah manehnya mah. Aing jadi kagok lumpang iteh. Cek si Anam rada kukulutus dina jero hatena. Buya oge ngomong harita tengan manehna mah langsung ditujukeun ka si Anam. Hampuranya ya. Bisi lempang buya rada merot. Lain kuna naon buya teh lempang merot teh. Kan buya teh sieun labuh jeung mung miheulaan hidup we. Da buya mang arumasakeun teu ningali. Lamun lempang ganjang teh bisi nabarak batur. Kitu jang Anam. Hampuranya
Lempang Buya merod ya. Cek Buya maneh nangarumasakeun maneh. Tapi kata di mana ku si Anam, yen Buya teh mibanda ilmu anu luhung bisa nganyahwankeun kana kareteg atina. Atuh puguh we, si Anam beuki ajrih jeung beuki sieun ku eta Buya. Ieu nu lempang duaan nyaeta si Anam jeung Buya apaya-apayan kakarayapan persis anu teu ningali keur jajalu. Duanana lempang ngarayap muru ka sisi rawa getih. Sangeus nepi pok harita Buya ngomong ka si Anam. Tah, geus nepi ka gerbang ya, sok yuk. Cek Buya bari ngaderetkeun tak-tak si Anam. Atuh gek si Anam diuk. Buya oge nulutan diuk gigireun kenca si Anam. Kadenya mun ceuk Buya peuremkeun panon peuremkeun. Mun ceuk Buya tong ngomong. Kudu ngawaro ya kade. Mangga Buya, mangga cok. Atuh teu lila ti harita keur nyem. Buya macakeun jang jawokan pikeun asup ka nagara rawa getih nu dipuhitna. Sanggeus kurang leuwih setengah jam Buya nepak pingping si Anam nitah peureum. Sok peureum jang. Ceuk Buya atureup si Anam peureum. Ari Buya mah teu peureum sabab mah geus teu ningali panonna geus peureum ti dituna. Aneh nu karasa ku si Anam manehna jadi beda rarasaan. Asa haneut jeung sarareungit ka ameuna. Plak deui pingpingna ditepak ku Buya. Sok beunta ka dinya. Bray si Anam ngabeuntakeun panonna barang ret kebeg. Si Anam ngerasa kaget sabab manehna lain diuk di sisi rawa tapi keur aya di luareun gerbang hiji karaton anu endah. Nyaha itu Buya? But aya di payunan karaton kuning. Ceuk Buya gengan Buya nu bisa nulungan hidup mah. Nu mata hidup di bawah kajieu ge. Ku Buya teh rek ditulungan, teh rek dideheuskeun ka Gusti Ratu. Oh kitu nya. Nyamang atuh kitu mah. Ceuk si Anam deui bari jung manehna nangtung. Bari ngeprukan calanana. Buya oge niluan nangtung tuluy maju ka hareup. Lempang miheulaan si Anam bangun geus apal pisan. Si Anam nuturkeun Buya bari pinuh ku pananya. Meuni cuk crek ningali bangunan-bangunan karaton anu endah. Tekung silas rog anjog kapanto saketeng. Gulang-gulang ukur ngadorong tak-tak Buya teu ngomong. Atuh si Anam oge nuturkeun. Barang anjog kalawang karaton dipegat ku hiji jelema nu jangkung leutik tapi leungeunna badag ampir sarua jeung pingpingna. Weh kemana mana? Ceuk eta ponggawa nanya ka Buya. Oh geuning ponggawa. Cing kula menta idin. Rek nepungan Gusti Ratu. Ceuk Buya. Maneh Buya? Sok asup. Ceuk eta ponggawa bari nuyun Buya. Si Anam nuturkeun aneh puguh ge ningali jelema eta. Ari awak leutik ai leungeun muni gede sarua jeung pingpingna. Buya tuluy ditungtun ku eta ponggawa. Akhirna jog anjog ka karaton. Kasampak dina kursi gading gilang kancana aya hiji istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina make tudung beureum. Estuning matak pikayung-yuneun. Eta ratu katelahna Ratu Nyimas Jarumat Pati, ratu siluman lentah nu ngageugeuh nagara rawa getih. Ge harita Buya diuk, si Anam ge pipilun diuk tukangeun Buya. Codok Buya nyemah ka eta ratu anu keur diuk dina kursi. Nun Gusti Ratu nyangakeun sewu bebendu laksa duduka. Dumeh Buya parantos cologog nepangan ka Gusti Ratu. Ceuk Buya bari acong-acongan nyemah. Ari Nyimas Ratu
Jarumat Pati ngareret ka Buya pok harita maehna sasauran. Buya, paingan nagara kaula rada ngarieg saeutik sing horeng maneh mawa pibaturan hirup pula Buya. Cek ratu kitu ngomong naratu ka Buya atuh pok Buya harita nemalan. Telepat Gusti Ratu, Buya teh ngadeuheuskeun ieu pun inju. Wastana si Anam bade nyuhungkeun tulung hoyong dipaparinan kabeungharan ku Gusti Ratu. Cek Buya bade tetep acong-acongan nyembah. Diuk Buya tong acong-acongan we nyembah maneh. Bosen pula ningalina euy. Cek ratu atuh kek Buya diuk deui. Sok jang nyembah kayaknya ka Ratu. Cek Buya nitah nyembah ka si Anam. Mangga atuh nyangakeun salam kawilujengan kanggo Nyimas Ratu. Abdi punya anyam lemur Cibako sun. Cek si Anam. Oh, Anam ngaran maneh teh jelema? Cek kapinyo sun. Menipono kitu atuh. Cing tamahan saeutik deui mah. Arah payus jeung pantes kadengena. Saperti kula ye. Nyimas Ratu Jarumat Pati. Alus tah ngaran kaula teh jelema. Nah, ari maneh geus saeutik ngaran teh Anam. Cing tamahan atuh. Ceuk Nyi Ratu bet nyoalkeun kana ngaran si Anam. Saha atuh sun? Pi ngaranjeun abdi teh nyangakeun we ka Gusti Ratu abdi mah. Maneh kukula dibere ngaran tambahan minangka pangakuan yen anjeun geus ditarima jadi warga kula. Catet dina ati sanubari ngaran anjeun teh ayeuna mah Anam Jahanam. Pek catet ku anjeun Anam Jahanam. Ceuk Nyi Ratu mere ngaran ka si Anam nyaeta Anam Jahanam. Keung namina ge Abong Siluman. Nuhun atuh Gusti Ratu. Abdi parantos di papalianan nami anu hebat. Sae eta nami teh. Abdi sok nguping di masjid anu nyarioskeun jahanam kitu teh. Berarti eta teh nami sae mari disebutkeun lagi di masjid geuning dina pangaosan. Tah bener. Eta ngaran hade. Mata kukula dibikeun ka maneh teh. Sabe eta ngaran hade keur maneh Anam. Kumaha maneh Buya? Satuju? Abdi mah satuju wae Gusti Ratu. Eta nami kalintang saena murwa kanti Anam Jahanam. Sae Gusti sae. Sae Gusti sae. Cek Buya mairan maehna bunga. Bayana si Anam dibere ngaran hartina geus diaku ku Gusti Ratu Jarumat Pati. Salajengna kumaha ieu kanggo si Anam? Naha parantos ditampir kesna sun. Cek Buya ka Ratu. Geus ditarima ku kula tapi si Anam kudu daek nedunan pasaratan ti kaula Buya. Naon wae syaratna Gusti Ratu? Sok we bejakeun ku maneh ka si Anam. Danu enggeus ge kitu. Si Anam mah jauh tinu enggeus Buya. Saena mah ku Gusti we supados si Anam langkung berecanteun sun. Heug ari kitu mah. Anam. Abdi Gusti Ratu. Cek si Anam mahna ajrih ningali ratuna. Nuceuk maneh nama geulis. Sok padahal mah eta ratu teh lamun ditempo ku panon anu sabenerna eta teh ratu lentah anu kacida gedena. Awakna hampir sagede termos parati cai panas. Buluna beureum. Biwirna ngaluarkeun getih anu hideung matak pika keungeun. Bauna hangru leuwih ti misti. Tapi nu katempo ku si Anam mah awewe geulis anu seungit ngadalingding. Kieu syarat-syarat ti kula Anam. Heug maneh ku kula dibere harta bana. Sapa menta maneh
taya hinggana najan maneh rek menta berlian, rek menta inten, emas, duit jeung naon wae ku kami bakal dibere anam. Nuhun pisan atuh Gusti Ratu. Nuhun eta anu ku abdi pikahoyong teh sun. Abdi minta dilemul teh diledek wae, dihina wae abdi teh Gusti. Abdi hoyong beunghar ngalah teh ngaledek Gusti. Gampang. Tapi syaratna. Naon teh syaratna sun? Syaratna unggal bulan. Sabulan sakali maneh kudunya diakeun orok beureum keur dahareun kaula. Getihna rek diinum. Sabab eta nu kukula dipikaresep teh Anam. Kumaha sanggup? Huleng. Si Anam ngahuleng sabab syarat nu dibikeun ku ratuna estuning aneh keur manehna. Keung ngadengena malah pujurna tapi geun kang ngarempod. Kumaha tuh? Abdi teh keung ngupingnya Gusti. Sia eleh ku keung. Artina sia bakal miskin saumur-umur. Entong atuh. Abdi hoyong beunghar Gusti. Nu matak nu mawi. Sok, lamun eta syarat ku si laing ditedunan, maka si laing bakal beunghar ngaleuwihan urang lemur sia Anam. Cek ratuna deui. Teras naon deui syaratna Gusti Ratu? Nu munggaran keur meuli eta harta, maneh kudu nyadiakeun 3 orok beureum, wadahan kana baki beureum, tutupan kulawon beureum. Ngarti? Ngartos Gusti, ngartos. Abdi sayogi kanggo nyayogikeun syarat-syarat ti Gusti Ratu. Syukur Anam lamun ngarti mah. Tapi sing inget, dina syarat aya pantrangan Anam. Naon pantrangannya Gusti? Lamun maneh 3 bulan teu sataro orok keur kami tan wande. Getih sia anu ku aing rek diinum, sanajan getina pahit jeung bau teu nanaon, tapi sia ku aing bakal dipaehan Anam. Ceuk ratu bade cikikik manehna seuri mata kukurayeun. Ongkoh geulis tapi seurina matak pikasieun. Teras ari abdi engke ti mana miladi orokna Gusti? Kumaha maneh? Maneh nu nyaho. Kumaha maneh deui carana? Pek atur ku sorangan. Tapi tong hariwang Anam, salila maneh niangan orok, kami bakal marengan ku ilmu ka anjeun. Sangkan anjeun teu katingali ku batur dina nalika maneh keur nyokotan orok. Ceuk Gusti Ratu, mere kayakinan nu gede ka si Anam. Atuh puguh we. Si Anam meuni bunga. Sabab ngadenge erek diaping ku ratuna. Hatu nuhun pisan. Abdi parantos ditampi sareng diwijian, sareng dipasahan ilmu ku gamparan. Nanging sabaraha taon eta teh abdi kedah satoro orok teh sun. Salila sia butuh ku harta. Pek setot. 7 tahun mimiti mah unggal bulan, sabulan sakali orok hiji keur kami. Tapi sanggeus kalewatan 7 tahun mah cukup ku 3 bulan sakali. Kaharti Anam? Kahatos sun. Teras aya deui salian teh eta Gusti Ratu. Aya Anam aya. Naon teh sun? Omat inget-inget. Catet dina ati sanubari kumaneh Anam. Buya. Abdi Gusti, abdi. Nunutan si aing keur ngomong teh. Perhatikeun deuleu. Sumuhun hapunten tunuh abdi teh Gusti. Hapunten. Ceuk Buya mahna eraeun reuwaseun kanyahoan nunutan. Waktu ratuna keur ngomong, malah mah acaina can kaburu dielap masih keneh ngali dina bibir palebah kenca. Nyaon teh Gusti? Pacaduannya keur abdi. Aya, awas perhatikeun. Awak maneh, kulit maneh, ulah kaantelan ku cai bako. Sabab
lamun maneh kaantelan cai bako sanajan ngan saukur kakeclak maka kami bakal neang maneh sabab eta mangrupakeun pacaduan maneh geus nepi kana titisna kudu jadi warga kami Anam. Kahatoskeun abdi bakal nyebihan cai bako moal abdi mah Gusti moal nyaketan cai bako moal tapi abdi teh sok udud kumaha tuh Gusti atuh. Keun soal udud bateuna naon da eta mah pangabeuki jelema tapi omat cai bako ulang ngeclak kana awak tong boro-boro loba sakeclak ke sia bakal celaka. Ceuk Ratu Lentah ngajelaskeun deui supaya leuwih jentre kahartina ku si Anam. Hatur nuhun Gusti kana sagala rupinya abdi tangtos bakal ngestokeun pisan kana pasyaratan kana pacaduan sareng kana panterangan ti Gusti Ratu. Pek ayeuna mah geura mantog ka itu aing teu hayang lila-lila kadatangan ku sia sabab aing keur senang-senang mung diganggu Anam. Cuma abdi baja wangsul ka bumi Gusti. Catat sagala rupa nu geus ku kami diomongkeun. Ceuk Ratu nyikikik seuri bari ret mehna ngareret ka Buya. Buya, Abdi Gusti Ratu. omat sanggeus balik ti dieu si Anam bere cai kahuripan ku anjeun. Semua mangga Gusti mangga. Abdi sajamungkul Gusti kanggo wangsul ka rorompok. Diandung jiad pangdoa ti Gusti Ratu ieu kanggo pun Anam. Sing sering sareng sing engale masyahan haratana. Datang tos abdi oge kabagian panginten. Nuhun Gusti Ratu. Ceuk Buya manehna mah istuning pangarahan pisan. Daek nganteur teh lantaran geuning aya anu dianjing cai. Geura mantog Buya, bawa si Anam harta bana mah isuk pake toge dianterkeun ku kaula ka imah si Anam. Nuhun Gusti. Mangga atuh abdi sajamungkul Gusti. Cor, Ceuk Ratu bari nunjuk ku suku ka hareup. Atuh sanggeus kitu mah Buya ngesod munur ningalkeun ratuna. Si Anam oge nuturkeun sarta nuyun Buya dibawa kaluareun karaton. Biasa. Ayo, urang sami-sami gapatek ngatagukeun bajolan enteng. Bieu teh jika aya tamu, Mak. Ujang. Biar teh aya budak mere bantuan. Cenah mah eta teh PHP-an ti corona. Maneh nyaho corona? Henteu mah teu apal ting saha corona teh. Tapi keun mae, Mak, urang teu kudu apal, nu penting geus mere bantuan ka urang nya, Maknya. Ujang urang doakeun ku sadaya corona teh sing panjang umur kitu. Bageun pisannya corona eta mere bantuan ge meuni saloba-lobana. Nya duitna, nya dahareunana. Mak doakeun heula lah, masing leuwih loba merena. Jang Sanggeus aya di tapal wates kek Buya diuk deui. Si Anam nurutan diuk. Gerenyem Buya macakeun deui jang jawokanana bari teu poho nitah peureum ka si Anam. Sanggeus sababaraha lila Buya nepak ping-pingna si Anam. Sok, bentar aja, geus nepi ieu. Ceuk Buya atuh bray. Si Anam ngabentakeun panona. Geus kaget deui wae. Sabab nu tadi aya di hareupeun karaton teh geuning ayeuna mah aya dina Biwirawa. Anu katemponna matak pikakeun pisan. Leutak nu aya dina eta rawa ngajumleng beureum dir getih di waktu sore. Si Anam leumpang nungtun Buya ka imahna. Sukuna karasa cangkeul Buya beuki merod wae leumpangna. Tayohna meureun lila teuing sila. Tah tos dugi Buya. Ieu ku nyodok dapurna sut. Sok mangga Buya nyaek Cipayun. Abdi mangke manca ti pengker. Sok we maneh heula Jang.
Buya manuturkeun maneh we Cuman sok Buya heula. Atuh Buya teh eleh deet. Manehna harita mancat kana golodog. Tapi ku sabab sukuna leuleus, karek ge sabelah sukuna napak kana golodog jol rampeol. Buya labuh indihan awak si Anam anu harita arek mancat kana golodog. Aduh Buya, Gusti, aduh punten, Buya kunaon, leuleus, kunaon Buya teh nyai suku. Aduh, tuur beunang. Bieu teh meureun. Lila teuing di ditu. Tuur meni asa coplok hampura jang. Naon nu nyeri maneh? Ceuk Buya ka si Anam. Henteu keun teu nyanyaon. Ceuk si Anam padahal hatina keuheul. Sabab Buya teu ati-ati anu akibatna manehna katinihan awak Buya anu sakitu dempluna. Cungcurungan seueur titeuneut kana taneuh garing. Satuluyna eta dua jalma lempang asup ka imah sarta diuk deui di tempatna anu tadi. Jangnya. Ceuk Buya ge naon ngan Buya nu bisa nulungan kana tarik miskin hidup mah. Nu seje meleh. Saha nu daek nulungan nu aya mangaredek we meureun ka hidup jang. Ceuk Buya agul pisan. Bari padahal mah manehna mah ngasa ukur ngajalanan hungkul. Dan urek mere hartawana mah Nyai Ratu Jarumat pati ti nagara Rawa Getih. Nuhun geuning Buya we nyobageun ka abdi teh. Nuhun pisan Buya hapunten we abdi ngajapotkeun ka Buya. Teu naon ngan kali poho kana pasyaratanana nya. Ulah poho kana pacaduanana jeung panteranganana. Ieu aya cai Nyai Ratu sok omat kudu diinum ku hidup. Mangga Buya, mahanya cainya. Tuh, dina botol hejo cokot teh ku sorangan. Ceuk Buya ongkoh nyebutkeun aya cai tapi eueuh dina leungeunna. Cing horeng si Anam kudu nyokot ku anjeun palawargi. Anggap we disualayan lah sagala sorangan di dieu mah puguheun jang. Ceuk Buya nyaho swalayan sagala rupa. Ieu dileueut si Epeun Buya. Ceuk si Anam. Ya heueuh atuh eta teh cai kahuripan. Naon hasiatnya Buya? Mun maneh geus nginum cai eta, maka maneh bakal bisa ngaleungit di waktu maneh keur nyangan orok. Unyuh. Abdi bisa ngaleungit. Genyah atuh kitu mah. Moal kanyahoan nyokot onok teh Buya. Tah, eta salah sahiji hasiatna tina eta cai. Kaduana maneh bakal bisa lumpat tarik ngaluwihan motor bala. Atuh. Nyaho kitu mah abdi ngiluan sigi matu kamari. Kada acan sia bisa lumpat nage. Nah, aing ngomong teh suka mana wae. Satulunya kumaha? Tah, engke harta bakal datang sorangan. Rarasakeun jeung Bandungan. Duit mang lipet-lipet emas inten berlian bakal datang sorangan. Tunggu we pokona mah jang. Ceuk Buya ngajelaskeun hasiat eta cai. Atuh si Anam teu kurang ti bungah-bungah napisan. Karasa hatina guligah sabab hartawana anu dipikahayang sakedeung deui bakal dicangking ku manehanana. Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep
Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.